Sampurasun pemirsa, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadaya tiasa patepang deui dina pidangan Warta Sunda. Mukakeun cakrawala Ki Sunda keur balarea. Tangtosna dina edisi Salasa kaping 8 Mei 2017 direncangan ku simkuring Heni Melianawati. Pamirsa, aya sababaraha warta nu baris didugikeun salah sawiosna nyaeta ngeunaan musibah anu narajang wewengkon urang, khususna mah di Jawa Barat. Sapertos sababaraha waktu kalarung aya musibah caah atanapi banjir di Kota Bandung anu ngabalukarkeun sanes wae kana materi tapi oge karugelan tina ayana korban jiwa. Nyaeta hiji jalmi nu namina Ade Irawan ngantunkeun sabada katimpaan caah. Pamirsa, mung sakitu bewara nu tiasa didugikeun dina dinten ieu. Simkuring Heni Melianawati sareng kru anu mancan tugas ngahaturkeun nuhun kana perhatosanana. Amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, penek deui sareng abdi Ahda Tahira Devatra dina acara Al-Amin News. Dina kaping 2 Februari 2016 kamari, SMP Unggulan Al-Amin ngayakeun studi tour ka Yogyakarta. Dina perjalanan ka Jawa Tengah, tepatna di Nagreg, aya murid-murid anu mabok perjalanan sabab jalan anu bulak belok. Murid-murid anu mabok dina bus tilu kasebut nyaeta Devan Miftah Fawaz, Dika Maulana Akbar, sareng Nurul Maulida Wafikoh, murid kelas 8. Mung sakitu Al-Amin News dina dinten ieu simkuring anu manceun tugas Ahda Tahira Devatra ngahaturkeun nuhun kana perhatosanana. Wilujeng kantun mugia tiasa patepang deui dina acara Al-Amin News salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.